sadayana. Dina mangsa panas kieu teu aya nu leuwih nikmat tibatan minum es cendol nu seger. Es cendol nyaeta inuman tradisional khas Jawa Barat anu geus kahasor tina baheula. Es cendol teh inuman tradisional khas Jawa Barat nu dijieun tina tipung beas, purku santan, gula beureum cair, jeung es batu. Rasana amis tur nyegerkeun. Matak loba dipikaresep ku segala umur, utama lamun cuaca panas. Di Tatar Sunda, es cendol sok disebut oge dawet. Sarta minden dijual di pasar atawa dina acara hajatan. Ayeuna mah es cendol geus loba inovasina. Aya nu ditambah durian, alpuket, nepi ka susu. Sanajan loba inuman modern bermunculan, es cendol tetap jadi karesep rahayat sabab boga rasa nu khas jeung ngandung warisan budaya Sunda nu luhung.